ku sholawat di kawitan abdi ngarangkai syairan syair tentang kesedihan Duriyah Nabi idaman. Sungguh keterlaluan jalma temoga pikiran Duriyah di marusuhan diburu ditarewakan baheula Al-Habib Rizik diburu kaum munafik ayeuna Al-Habib Bahar nu diburu jeung diincar. Duh teka bayang nyerina manah Nabi sang baginda ningali darah dagingna ayeuna keur di harina padahal mah di akhirat coba reka mana lumpat ngemis syafaat kasaha lamun lain ka baginda. Sim abdi kantos ngadangu cariosan tipun guru mun ahlu bait dihinakeun surga Allah diharamkeun. Duh Gusti cukup sakali ngahijrahkeun Habib kami cukup Habib Rizik Sihab nu hijrah ka tanah Arab. Ayeuna kami bersumpah najan kudu ngucur darah ngabela para Duriyah sebagai bukti mahabbah. Muga Gusti ngakuatkeun oge mugi ngatabahkeun habaib nu dihinakeun musuh nasing dihancurkeun. Amin amin.